liyaumin dina poe adimin anu agung aepihi tegasna eta tetep dina yaumin adim aepihi tegasna dina eta yaumin adim wahwa jeung ari itu yaumun adim yaumul kiamati eta poe kiamah janten dina surat al-mutaffifin ayat 5 ieu Allah neraskeun tina ayat 4 bahwa cek dina ayat 4 annahum mab'usun bahwa jalma-jalma bakal dihudangkeun deui dihirupkeun deui kapan liyaumin adim nya eta dina poe anu agung teh poe kiamah ieu teh adalah salah satu akidah yang harus diiktikadkan ulah teu ditekadkeun kadenya bahwa urang teh engke teh lamun tos maot teh bakal dihirupkeun deui ngaranna teh baas naon cenah baas